Bismillahirrahmanirrahim. Urang lajengkeun deui kana nu salanjutna nyaeta bagian watturabu at-thahiru. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Watturabu jeung taneuh at-thahiru anu suci. La yasihu henteu sah naon at-tayammumu tayamum illa biturabin kajaba ku taneuh thahirin anu suci anu bersih. Kholisin anu meles goiri mustamalin anu can pernah dipake tayamum. Watturabu maka ari taneuh mutaayyanun eta ditangtukeun sawaun sarua bae kana bukti turab ahmaro eta taneuna beureum aw aswada atawa taneuna hideung aw asparo atawa taneuna anu koneng. Wasawaun jeung sarua bae pihi eta tetep dina itu turab naon ulah make naon atuh al aromaniyu ari taneuh bangsa aromani aw wairuhu atawa lianti aromani. Lisirqismi turabi karena ngamaksud ngaran kana taneuh ala dalika kana itu turab kulihi tegasna sadayana dalik wala yasihu jeung teu sahna wala yasihu jeung teu sah binurati jeung teu sah tayamum binurati kalawan apu wal jassi jeung tegasna apu wasairil ma'adani jeung sakira-kirana pirang-pirang naon teh ma'dan wala bil ahjari jeung teu sah tayamum bil ahjari ku pirang-pirang batu al madqoti anu dibubukkeun wal qawariri jeung pirang-pirang kendi al mashuqati anu ditutuan wa syibhi dzalika jeung sabangsaningna itu nu kabeh. Wapi wajin jeung dina hiji jalan ya jujum meunang itu tayamum bijami dzalika ku sakabehna mazkur ku sakabeh anu dicaritakeun wa huwa jeung ari itu wajah golitun eta salah. Wahtajja jeung nyieun hujjah saha alqailuna anu ngucap kabeh bihi kalawan wajah biqaulihi ku dauhan Allah ta'ala bari maha luhur Allah. Fatayammamu maka kudu tayamum marane kabeh sa'idan kalawan taneuh thayyiban anu alus. Wa huwa jeung ari itu sa'id yakum eta tumiba itu sa'id ala turabi kana taneuh wa ala kulli ma jeung kana sakur-sakur perkara ala wajhil ardi anu tetep kana luhurna itu yum atawa naon bae. Wa nusiba jeung dinisbatkeun naon zalika itu wajhun ila malikin ka Imam Malik wa Abi Hanifah jeung ka Abu Hanifah aidon badina deui waqala sareng parantos ngadauh duanana innahu kana saestuna tayamum ya juju eta meunang itu tayamum bijami'i anwa'il ardi ku sakabeh pirang-pirang warnana hatta bisohrati lain kitu atuh. Waqala innahu kana saestuna tayamum ya juju eta meunang tayamum bijami'i anwa'il ardi ku sakabeh pirang-pirang warna taneuh naon bae warna taneuh naon bae hatta bisohrati sehingga kalawan batu bisohrati sehingga kalawan batu al magsulati anu dikumbah wa naqala jeung parantos nukil saha ar-Rafi'i Imam Rafi'i an Malikin ti Imam Malik annahu saestuna Imam Rafi' qala eta ngadauh Imam Rafi' la yajuju lain la yajuju atuh yajuju meunang
Yajuju meunang tayamum aidon barina deui bima ku perkara huwa anu ari itu emak muttasilun eta patepung patepung bil ardi kana taneuh wasyajari jeung kasyajari saperti tatangkalan wazar'i jeung papalakan wanakola jeung parantos nukil saha an-Nawawi Imam Nawawi fi syarhi Muslimin dina syarah kitab Muslim anil Azwa'i ti Imam Auza'i anil Auza'i ti Imam Auza'i wa Sufyani jeung Imam Sufyan As-Sauri Imam Sufyan Sauri annahu saestuna tayamum yajuju eta meunang tayamum bikul lima ku sakur-sakur perkara ala wajil ardi anu tetep dina luhureun taneuh naon bae hatta bisalji sehingga salji elus naonnya salji barangkali ada yang tahu bisalji apa artinya hatta bisalji sehingga kalawan naon ieu teh barangkali ada yang tahu teman-teman. Wa madzhabu Syafi'i jeung ari mazhabna Imam Syafi'i wa jumhuru jeung Imam jumhur jeung jumhur ulama wa jumhurul fuqaha jeung jumhur fuqaha wa bihi jeung kalawan kaul qala parantos ngadawuh sa al-Imam Ahmad Imam Ahmad wa Ibnul Munzir jeung Ibnu Munzir jeung Imam Ibnu Munzir wa Dawudu jeung Imam Abu Dawud annahu kana saestuna tayamum la yajuju eta teu meunang naon tayamum illa biturabin kajaba kalawan taneuh tohirin anu suci lahu eta tetep kana itu turab gubbarun ari kebul yu'alliku anu napal itu gubbar bil wajhi kana beungeut wal yadaini jeung kana panangan dua li anna su'ida lantana saestuna ngaran su'id yasduku eta dimaksud itu su'id ala turabi kana taneuh garing wa ala wajhil ardi jeung kana luhureun taneuh naon bae wa ala toriki jeung ngamaksud kana jalan bahwa maka ari itu su'id mujmalun eta mujmal global bayanahu martelakeun hu kana itu su'id saha an-nabiyyu kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam biqaulihi kalawan dawuhan Rasul sallallahu alaihi wasallam at-turabu ari taneuh kapika eta nyukupkeun ka anjeun waqala sareng marantos ngadawuh saha kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ju'ila dijadikeun dipikeun kaula naon al-ardu taneuh masjidan kana masjid wa turbatuha jeung taneuhna itu ardu tahuron kana anu bersih idza lam tajid di mana-mana henteu manggihan anjeun alma kana cai rawang riwayatkeun hukana hadis Muslim Imam Muslim adalah pindah alaihi salatu wassalam pindah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila dzikri turabi kana nyerioskeun taneuh ngebul ba'da dzikri dina sabada nyerioskeun lain kitu ila dzikri turabi kana nyarioskeun taneuh ngebul ba'da dzikril ardi dina sabada nyarioskeun bumi walaula ihtisasu tahuriyati sareng lamun aya jadi ketentuanana pangkat jadi suci na bihi kana itu turab laqala maka tangtu ngadawuh Rasul sallallahu alaihi wasallam ju'ilat dijadikeun
lika kaula naon al aradu bumi masjidan kana masjid wa tahuron jeung kana banget sucina wa turabatuha jeung tanahna ardu aya turabuha tegasna tanahna ardu li annahu lantaran saestuna lapat tahuron jaa eta datang itu tahuron mubayyinan jaa eta datang itu tahuron mubayyinan bari anu martelakeun kama rawa saperti mana kama saperti perkara rawa anu parantosnya rioskeun hukana itu ma saada rukutna Imam Daruqutni bi sunanihi dina sunatna Imam Daruqutni wa Abu Awanata sareng Abu Awanah fi sahihihi dina hadis sahihna Abu Awanah wa turabuha jeung ari tanahna ardu tahuron eta banget sucina. Waqala sareng parantos ngadawuh sa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mati Ibnu jeung Abbas as-sa'idu ari ngaran as-sa'idu huwa eta ari sa'id at-turabu eta taneuh al-harasu anu sok dipelakan wa an aliyin jeung katampi ti Sayyidina Ali wa Ibnu Mas'ud jeung Ibnu Mas'ud annahu saestuna sa'id at-turabu eta taneuh alladzi anu yagbiru anu ngebul itu ladzi. Waqala sareng ngadawuh saha Imam Syafi'i radhiyallahu anhu mati Imam Syafi'i innahu saestuna sa'id kullu turabin eta sakura-sakura taneuh di gubbarin anu ngabogaan kabul. Waqaluhu jeung ari dawan Imam Syafi'i hujjatun eta jadi hujjah fil lugati cek lugat summa syaratut turabi tuluy ari syaratna taneuh an la yakhruja eta yen ulah kaluar itu turab an halihi tina tingkahna turab ila halatin ukhra kana tingkah anu sejen tamna'u anu nyegah itu malahu al isma kana ngaranna hatta law ukhriqa sehingga lamun diduruk lawan aturabu taneuh hatta soro sehingga jadi itu turab Ramadan kana lebur ausah kol hozfi atawa jadi bubuk tala non hozfi talawengkar ausah kol hozfi atawa jadi bubuk talawengkar naon talawengkar teh lam yuzi maka henteu nyukupkeun naon tayamum bihi ku itu turab walau syawa jeung lamun ngagoreng jalma atina kana taneuh wasahiqahu jeung ngabubukeun jalma hukana itu taneuh papi jawaji tayamumi maka eta tetep dina meunangna tayamum bihi ku itu tin wajhani ari dua jalan walam yarjih jeung teu narejehkeun Imam Rafi'i saha Rafi'i Imam Rafi'i fi hadhihi surati dina meunangna tayamum dina ieu surah teh maksudna dina meunangna tayamum syai'an kana hiji perkara wala jeung teu narejehkeun sa Nawawi Imam Nawawi fi raudhati dina tambahan kitab dina kitab raudhah walau asaba jeung lamun keuna aturaba kana itu taneuh naon narun ceuneu pa aswada maka tuluy jadi hideung itu turab walam yahtarik jeung henteu kaduruk itu taneuh papihi maka eta tetep dina itu turab al wajhani ari dua jalan sahaha parantos nyohekeun sa Nawawi Imam Nawawi fi hadhihi surati dina ieu surah al qat'a kana mastikeun bil jawaji kana meunangna wahal yajuju jeung naha meunang naon atayamum bir romali ku keusik hingkana lamun bukti itu romal hosyinan eta kasar lam yaratapi anu kaluhur anu henteu kaluhur minhu tina itu romal naon gubbarun kakabulna bidarbi ku diteunggeul
lam yujzi maka teu nyukupkeun itu tayamum. Wa ini ratafa jeung lamun ngebul itu romal kapa maka nyukupkeun tayamum. Wa in kana jeung lamun bukti itu romal wa in kana jeung lamun bukti itu romal naiman eta lemes jaja maka meunang tayamum. Lianna lantaran saestuna itu naiman min jinsit turabi eta tina jenis taneuh. Qala parantos ngadawuh hukana itu ingkana sa Rafi Imam Rafi'i wajaja majeng parantos mastikeun bihi kana itu kaul sa Nawawi Imam Nawawi fi fatawihi dina fatwana Imam Nawawi. Lakinahu tetapi Imam Nawawi qala eta ngadawuh Imam Nawawi fi syarhil muhadzab dina syarah kitab al muhadzab wa syarhil wasiti jeung dina syarah al wasit wa tasihih jeung dina kitab tasheh at-tanbih tasheh tanbih. Inna usesuna jalma tayammama lamun lamun tayamum jalma biturobin ku taneuh makhlutin anu dicampuran biromalin ku geusik kalawan geusik naimin anu lemes la yajuju maka teu jadi itu tayamum parromalu maka ari geusik asorpu anu lemes haula eta leuwih utama bil man'i dicegahna. Summa syartu turobi tuluy ari syarat taneuh ayakuna eta yen bukti itu turab tahiran eta anu suci liqauli karana dawuhan Gusti Allah taala sa'idan thayyiban kana lapat sa'idan thayyiban wa thayyibu jeung ari ngaran thayyib huna dina ieu bab at-tahiru eta anu suci di anna thayyiban lantaran saestuna lapat thayyib yutlaku eta diucapkeun itu thayyib alama kana perkara tastalidzu anu ngalap ngeunah bihi kana itu ma naon an-nafsu diri al halali jeung kana anu halal wala tahiri jeung anu bersih wal awwalani jeung ari anu awal duanana la yaliqu eta henteu pantes naon wasfu turabi nyipatan taneuh bihi ma kana itu awalani pata'ayyanu maka tangtu naon asalisu anu katilu wa fi qaulihi jeung dina dawuhan Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam wa turbatuha jeung ari taneuna ardu tahuron eta banget sucina banget bersih ma ari perkara ieu dulu anu nuduhkeun itu ma alaihi kana itu turab wali annal ma'a jeung karana saestuna cai an najis anu najis la yajuju eta teu meunang naon al wudu bihi ku itu maun. Wakadza jeung eta nya kitu deui at-turabu ari taneuh an-najisu anu najis. Wa qauluhu sareng ari dawuhan Rasul tahirun kana lapat tahirun yukhadzu dicokot dicanak minhu tina itu tahir naon annahu saestuna itu jalma law tayammama eta lamun tayammum jalma biturabin ku taneuh tahirin anu bersih ala syai'in kana perkara dirinya teh nyaeta perkara anu najis fa innahu maka saestuna itu turab najisan eta najis fa innahu eta nyukupkeun lain kitu syai'in najisin lau tayammama eta lamun tayammum jalma biturabin ku taneuh tahirin anu suci ala syai'in najisin kana perkara anu najis fa innahu maka saestuna turab yujzi'u eta nyukupkeun itu turab wa huwa jeung ari itu qauluhu kadzalika eta nya kitu deui saperti mazkur anu dicaritakeun summa labudda tuluy henteu meunang henteu biturabi dina taneuna min kaubihi tina min kauni tina buktina itu turab bihi min kaunihi tina buktina itu turab khalisan eta anu bersih murni fala yasihu maka teu sanana tayammum biturabin ku taneuh makhlutin anu dicampuran bidaqiqin kalawan tipung wa za'faroni jeung ku za'faron Wanahwi jeung sabangsaning za'faron bila hilafin kalawan taya perbedaan wakadza jeung nya kitu deui laukana lamun bukti
Naon al-kholi itu anu nyampuranana qalilan eta anu saeutik ala sahihna tepan kaulana sahih wal kasiru jeung ari loba ma eta perkara yuro anu katingali itu umma wal qalilu jeung ari anu saeutik ma eta perkara la yadharu anu teu zahir ieu ma qala parantos ngadawuh hukana ieu kaul sa al-imamu imam sumala buddha tuluy teu meunang henteu piturabi dina tanah aidon beurina deui alla yakuna ariyen bukti alla yakuna ariyen ulah bukti itu turab musta'malan eta anu urut make kalmai seperti cai ala sahih tepan kaul anu sahih liannahu lantaran saestuna kalakuan ubiha eta dimeunangkeun bihi kalawan itu turab naon ma perkara kana anu bukti itu mah mamnuan eta dicegah minutina naon tina itu mah gitu mamnuan eta dicegah minutina itu ubiha gitu wal mustamalu jeung ari taneuh mustamal ma eta taneuh lasiko anu napal itu taneuh bil udwi kana anggota wa kadza jeung nya kitu deui ma ari taneuh tanasaro anu muruluk itu ma minhu tina udwin ala rojihi tepan kaul anu rojih wa syaratul mutanasiri jeung ari syaratna taneuh muruluk ayyakuna eta yen bukti itu mutanasir masa eta geus antel al udwi kana anggota wa illa jeung lamun henteu masa bahwa maka ari itu mutanasir ghairu musta'malin eta henteu musta'mal eta lain musta'mal qala ngadawuh kana itu syaratus Nawawi Imam Nawawi bi syarhil muadzabi dina syarah kitab al-muadzab qala wa faraiduhu arba'atu asya'a wallahu a'lam alhamdulillah dicekapkeun bae sakieu atur nuhun anu kapiatur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.